insyaallah karim sok gerak lamun baheula populasi na Islam nomor 1 kuari tergeser kafir nomor 1 kafirna nomor 1 Kristen nomor 1 di bawah eta karak Islam karak lain-lain populasi na dunia eleh kuari dicoba kuari teh negara-negara Islam teh diserang memeh datang dajjal lu asli ieu lah dajjal Gus Pugu di Indonesia mah bertekuk lutut orang di bawah naungan bendera Amerika kumaha cak Amerika persaingan ku ari jeung Cina merebutkeun hasil kekayaan bumi Indonesia. Amerika hayang, Cina hayang, diributkeun limbah-limbah Indonesia. Tidak menutup kemungkinan Amerika marah ke Cina, Cina marah ke Amerika, ributnya na Amerika jeung Cina nuributna tapi di negara urang ataupun urang jadi sasaran. Sementara satelit urang teh di zaman Megawati dijual ke asing, urang kuari geus teu boga satelit. Sementara satelit ieu kan kuari ku asing gara-gara lah saeutik kepepet di zaman Megawati jual, maka orang itu bisa mengendalikan tentang informasi. Ketika terjadi peperangan, taruhlah orang mau perang Amerika jeung Cina perang, tapi